Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan orang diangkat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap bersolawat, tetap bersolawat, tetap bersolawat kapanpun dimanapun, supaya kita benar-benar mendapatkan syafaatnya dari beliau. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ditanamkan agama untuk menjadikan anak kita menjadi banun yang manfaat. Insya Pak Haji naon deui nu ditanamkeun, walladzina utul ilma darajat. Artinya urang dana lampah turuykeun pendidikan. Kenapa pendidikan? Supaya boga budak bodoh teh rugina boga budak bodoh ukur dua, hiji di bodoh batur, dua sok disengsirikeun ku batur. Itu resiko jalma matakna kudu sakola. Tadi si Neng Raya itu pinter anak, ranking sabaraha neng? Ranking hiji, alhamdulillah. Yasar teu aya rankingan pak. Geus teu nanaha, sugan rajeun ke kelas 5 kelaga genep pinter. Amin gitu. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Artinya apa? Semuanya gaib. Keun budak mah kudu dibimbing ngan omat kuring nitip ka para kasepuhan, ka wahaji, ka para kiai. Ulah sok nyaram budak ke masjid, lamun budak ke masjid di masjid gandeng antep ngaranna ge budak. Geus uyuhan teu karumpul di tempat teu bener. Saya nitip. Saya kemarin marah Pak di kecamatan ketika hari santri. Kenapa? Aya budak keur salat lohor beres upacara dicarekan ku kiai didinya, sampeurkeun ku aing, wah ulah nyarekan budak kitu geus uyuhan atau budak dek ka masjid geus alhamdulillah. Biarkan itu konsep pembelajaran untuk dia sayang dengan masjid, untuk cinta dengan masjid. Kunaon budak ayeuna loba nu lompatan, loba keneh kiai nyarekan ka budak supaya budak ulah garaneng kajinting dengan budak ulah sote kolotna. Leresna, biarkan dia ada rasa cinta dengan masjid. Halo, hampurah aing rada galak, diondang heug teu kajian aing ngopayueukeun. Pak Haji aja lagi. Jadi kalau begitu Pak Haji, biarkan rasa cinta itu tumbuh sejak kecil untuk anak-anak kita cinta dengan masjid. Amin gitu. Perihun kolotna bujur liat reka masjid teh. Leresna, la ilaha illallah. Teteh diingatkan ku si bapak, mamah eta adan. Kalah ngajawab, aing nyaho adan. Cek salah lagu dangdut lain. Pak Haji, emang lamun urang cenah ngelat-lat salat kumaha? Dihukumi urang ku Allah kaasup kana kategori jalma munafik. Wayah salat ujung-ujung teh salakina geus la ilaha illallah. Bapak eta adan bulu ka masjid, hudang salakina teh barang rek indit ternyata bret hujan keur mah hoream mobok manggih gorowong bebeja ka pamajikanna mah hujan. Ibu jadilah mubalighah yang tangguh di dalam rumah supaya selalu mengingatkan suami dan anaknya. Hujan ka masjid ye payung bere payung aib rup teh pareum aliran mah poek ya batre embung aing maleueur ka ditu lagi ya itu osok itu tuh kadang-kadang pamajikanna ngomong kieu geus atuh bapak da magrib mah aya keneh ieu isuk ge atuh salakina teh geus rek mangkat teh balik kanan rak balik kanan diuk deui hayo ngadon ngopi jeung pamajikan anak magrib liwat salat henteu. Ini bahaya. Orang yang memiliki kelakuan seperti itu ku Allah dicap menjadi kaum munafik. Mana bukti ayat apa Haji? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Alah sing semangat atau udah hade aing teh ngaji teh kecuali aing ngajina goreng awon gitu ngomongna balik deui nu tilu calangap takbir nyeri huntu sia balik deui sok innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila
sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik akan menipu Allah wa huwa khadiyuhum, tapi justru dia yang tertipu. Wa idza qamu ila shalah, apabila diajak mendirikan salat tos kapirang bedug tos kapirang adan eta nu pupujian geus ngagowar berobanga ya robbana angger we makmum dua dolamna busana apa ilam geus kitu aja ngana teh galak eta ka santri teh sekarang kekeplak kana huluna teu meunang mun erek kana bahu kitu tah salat ulah habok kana ulah pernah eta budak santri dusun gancang carita ku sabab nyeri hate ku kiaina maneh jeung santri pangbawahna teh dikemplang ieu teh puhu ceulina teh jukuk teh eta budak santri sewot pan ari kiai sok make susur siwak rek salat budak santrina datang ti heula bari ngajingjing cabe eta cabe digosok-gosok karena siwak barang rek manehna datang langsung ke Allahu akbar sallallahu pangheulana eta ku kiaina datang tah kitu maneh teh kudu daya komat abah demen padahal geus dianuan cabe siwakna barang rek salat siwak dipake wak hah der teh babasaan alhamdulillahi rabbil alamin asal karasa ar-rahmanir rahim hah malik yaumiddin iya kada mudah iya kada sainu da suratul mustaqim beuki tereh naon sababna ladana beuki tarik gara-gara naon galak teuing ka santri. Kalau terjadi hal seperti itu maka kita rugi selaku pimpinan. Aslina jangan menjadi orang munafik. Pak Haji jalamun kitu sok urang diajar deui babarengan back to masjid, kembali ke masjid. Anak-anak muda tolong ditulis nanti bikin spanduk izin sama Pak Kowo. Ayo kita galakan di Dana Lampah gerakan 1821 berhenti memegang handphone dari jam 6 sampai jam 9. Lakukan komunikasi antara guru dengan ustadznya, antara kiai dengan santrinya, antara anak dengan orang tuanya. Halo keprokeula Dana Lampah tuh doakeun kusim kuring mudah-mudahan barokah sadayana amin ya Allah ya Rabbal. Pak Haji bagaimana anak ingin menjadi anak yang soleh? Tanamkan juga qiyamul lail, salat malam, ulah ditelepon ku RCTI tingkar rejat. Saksikanlah pertandingan sepak bola antara kesebelasan Real Madrid akan melawan Barcelona dalam laga El Clasico. Harudang bapak-bapak nate bahkan minta dihudangkeun ke pamajikanna, mamah kadek kepenting bapak hudangkeun. Alhamdulillah bade tahajud lain rek lalajo bola aya nu kitu aya geus kajeun aing mah kajeun bae pakulah. Orang akan peduli dengan balai desa, orang akan cinta dengan Pak Kowo dengan seluruh perangkatnya. Ketika apa? Ketika sudah punya agama, ketika sudah punya akhlakul karimah. Didoakeun mudah-mudahan barokah sadayana amin. Pak Kowo sing soleh, Pak Kowo sami Pak Kowo lamun la ilaha illallah. Aya ulis keur ngetik, lis, salat lis, barokah. Ulis panggih jeung ketip, tim, salat tim. Ketip panggih jeung RT, teh, salat teh. RT panggil jeung RW salat barokah kabeh insya. Terus kumaha kunci Pak Kowo balai desa cekrek ku Pak Kowo teh make tulisan mohon maaf tidak menerima tamu karena seluruh karyawan Pemdes Pad Dana Lampah sedang melaksanakan sholat duhur berjamaah. Wih subhanallah mantap. 1 juta lamun gitu 1 juta Pak Kowo di ACC proposal uing dah. Tapi insya Allah barokah Pak Kowo. Kita punya Pak Kowo baik kok. Leres dah. Alhamdulillah. Pak Haji kalau begitu amparkeun sajadah tengah peuting ulah eleh ditelepon ku RCTI. Kuning gitu cenah Pak Haji. Kadang-kadang kita qiyamul lail berat Pak. Padahal Allah sudah kasih reward
udah kasih bonusnya disebutkan oleh Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika masuk sepertiga malam geratang tungkeun ku aranjeun kabeh salat tahajud. Untuk apa? Untuk mendapatkan maqaman mahmuda. Apa itu? Tempat yang mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah. Amparkeun sajadah peuting, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, ngan ka anjeun kuring barang penta kitu. Taya deui pamuntangan, taya deui panglumpatan, mung Allah pangeran abdi, pangeran anu sajati. Lagu gentong. Oh lagu kan sebuah judul lagu ada amparan saja. Keprokeun atuh.